Yes, kakang keur aya di gudang kelontongan. Tah, sa mobil pinuh rek diekspor ka Dubai. Tah yeuh pilotna yeuh. Tah, mudah-mudahan isukan beak kabeh. Amin. Tah, nu apal tah mobilna. Eureunkeun we di jalan. Rek direngkas eta mah. Tuh 2 unit. Nu itu mah ke Arab, mobil bus ke Arab nu itu mah, nu ieu mah ka Dubai. Tah nu perlu toples berbagai ukuran jeung nastar, tah keripik Aceh, terus naon anu remeh di Entep teh rangginang. Rangginang, guys. Tah ieu nu keur viral ye. Wadah kolek. Tah, silamun arek yen kolek ka dieu wadahna seubeuh.